Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing heurin heulin heula beteng sakali seri hate jadi lega coba kurut matik yang habis ayam malah bahaya yang bahaya kudu dibikin kawadoyok yang si ayam mawa nih kumaha yuk ayam mawa kenyalahkan ke aing ding kemana ding kawadoyok kayak semakin walung ya walung kawadoyok ayo mana ke mana kawadoyok iya tuh aing ngitip lah itu sekalian aku aing nah ada apa aja bikin oh sekarang itu percayaan pisan ke aing jung mana ke mana aing balik lah mules mana modal setelah mules banget ya hurung kalah jungjan aing teu kudu kawadoyok karunya bisi aya nu maling Bang. Waluh di mana itu, Bang? Ya, oh. Jualan, Bah. Aduh. Ya, pamajikan aing teh hayang ngolek waluh kebeneran. Aing dengan waluh ke pasar tadi. Oh, Boh. Ke pasar subuh geus tutup tokona. Beli ku aing lah, ya. Dibeli mah, Bang? Sabaraha? Ya. Ai kabaturan 80.000. Sia teh. Wong ya, di pasar subuh wae ukur 30 ribuan nu sagede kieu mah. Ai bade mani kacida koselin kanu wawuh wae. Sabaraha tuh abah wanina? Ku aing beli tah 50 duanana. Mau diluwehan deui, Pak? Eueuh deui, geus atuh wae. Sok, nya Pak. Ya, mohon, Pak. Pamajikan aing ngolek ieu mah. Kolek langsung ka aing. Ih, aing kemana si Faisal teh titah meuli kopi teh pisan. Mendayak? Kata si mana, Pak? Iya, aing geus meuli waluh ieu. Tuh, aing ge hayang pisan yang ngolak. Yang ngolak? Nu aing aya ge di kebon artah keneh. Aya nu mah da jarang euy, aing neneangan putaran ka pasar ge eueuh untung ieu mah ge aing meunang meuli 150 ieu dua ieu. Lah ku aing mah hiji atuh gocap ya. Embung aing meuli pira ku aing meuli 150 kana ditawar gocap. Ayana ge sinyaan aing gocap-gocapna tah. Aing hiji atuh lah mere saware ka aing. Aing jadi rugi atuh salawe kitu mah aing lain kapren mah ku aing. Enggak siji nu mana we sok diberena aing nya yang ngolok satu aing mah. Beda ka maneh ka babaturan nu daek aing mah jelemana selain kasih. Aing geus kolot mah nu aing moal meuli aing boga melak we to. Heeh. Tung aing solehnya aing mah. Untung bawa jeung aing maneh panoyok. Dah keur kasep keur bager keur soleh. Aing meuli 75 ka maneh dibikeun ku aing salawe. Wah mereka mere heueuh. Meuli-meuli keneh mah. Dekan. Gas. Hah? Gas. Aya wadoyokna. Aya. Tuh. Bang, naon ding? Geus aya. Aya naon? Waluh. Waluh aing meuli ti mangjek ya. Nah, aja di ti mangjek geuningan. Nah, itu kumaha? Ih, pan aing teh tadi teh ngalewatnya ka kebon. Aya gular-gular ieu. Kebon saha? Kebon wadoyokna anu saha deui atuh? Kumaha? Ku aing teh wong ceng teh ka mana ka wadoyok cenah. Ku aing dititipkeun ka siji wong, kade bikeun curang teh. Sabaraha hiji? 2. Ada aing ieu mah meuli ti mangjek. Aing 50.000. Nya meuli asli nasinya anak ge cenah cek mangjek teh aing tas meuli 152 cenah ku aing kan teh hiji ceng teh nu aing ngora keneh. Nah, ngora keneh kumaha pugu geus goler-goler, Bang. Asian nitipkeun ka mangjek sa? Ka siji wong. Cing berat nasi jiwong join ke jinya mangjek. Nyao. Cik yang susu mangjekna. Mangjek. Woi. What happened aya naon Mandoyok? Aya naon waluh aing ge teh kumaha? Waluh aing kumaha? Nah pancik si Oding dipihapekeun ka si Jiwong cenah ieu mangjek meuli ti saha?
Si Jiwong aing menang meuli. Bener ieu waluna. Bener, Bang. Aing menang meuli 150 mah doyok. Nah eta dicokot teh duit teh nah ai mane. Aduh, Ai si Jiwongna ka mana? ya teuing aing teu urusan atuh. Jiwong ka dieu. Ka dieu sia. Napang kumaha sia walu aing telah dijual ka dieu. Ya kumaha biologisnya kumaha. Sok coding caritakeun kumaha. Mapan aing teh nitah ngitipkeun ai siana kumaha. Baca apa mangge ding? Napa mang? Napa mang di kumaha goblok panca aing teh kebon wadoyo pamikeunkeun ka wadoyo. Aing mah teu nyaho naon ka doyok. Nah aing ieu menang meuli 150 tuh sia. Pan ieu mah duit aing tadi. Ya aing mah gantian deui we. Tah kasih dia uang sok aing 50 meulina ge wa. lah. 50.000. Sok tah. Aing meuli 150 nah jadi 50 sia mah. 50. Ah, sia teh lamun balang batur mantong wani-wani Tadi ngajual. nama rek dikauakeun. Banget siap itu ku aing jebet teh. Tah uruskeun lah, siap nih. 150. Kan aing teh tadi mitong dikeun cek aing teh. Nya tadina dibagikeun jeung mana ding? Dikeun bagikeun sia. 50.000 abah aing jadi 150. Adi heuh 50.000. Ku sabab maneh kanyahoan eta tidak amanah maneh tamikeun eta dijual ka aing. Perkarakeun kantor polisi dibawa ka dieu maneh urusan jeung polisi. Maneh bakal babak belur di penjara maneh 150 gantian ka aing. Teu boga duit bah. Ah teu nyaho naon? Maneh kantor polisi ku aing dibawa ka dieu diuruskeun. Eueuh duitna ge bah. Boro. Mun aing salamet ngan hiji-hijina bah. 50 deui. Eueuh. Tuh, beak. Nya geus bae. Kayak gitu mah. Otak ku balik grup teh teh. Siapa nanya teh balik ngadeo. Aing apa sih ya mah? Kakak rugi. Masa kali-kali deui aing ah. Cumur ku aing leuwas teh. Dendam. Halo? Fire! Anjing. Nasaha? Goblok, juri goblok. Aduh. Cur. Sia. Deulekeun ku aing. Kakak aing nu bantu nur. Goblok. Ka mana si koplok? Borok ku aing. Tapi mana sia kan? Aing ek mawa sulu tadi nama di awi gitu. Ada aya jurig, Bang. Jurig naon kayak tengah poe ereng-erengan sia teh jurig. Di itu gening Bang tuh. Di nu awi gening di nu harium. Nah, jurig naon kayak sing pugus sia teh? Yeuh Bang, aing teh keur leumpang memanggul ieu. Aing teh aya nu nelpon, ku aing teh diangkat, halo ca aing teh. Nanti tukang teh aya nu nepakana punduk. Aing pas diluak liuk, eueuh sasaha? Dah, sia. Piraku. Lain piraku-piraku Bang. Ya, aku kayak bang belang keneh ieu teh. Heueuh Bang. Jurig mah lain berang lain peuting Bang. Sia dan jurig Anjing. Yang disebut jurig si kunyuk. Cur sia. Goblok. Iya cor, anjing. Jurig goblok Aya nu sia. goblok. Aing tadi tes ya teh. Lain ge nulungan kelaka kabur koplok. Sia. Heuleuh aing Aing darala. kumaha aja, Bang? Nah, aing Kapan tadi aing ngarewaskeun awa. Aing disuk-sukeun kana itu ku awi tah. Atuh sia masuk geuri ka batur si soding ka aing meni. Uwal wewe nyebutkeun jurig. Jurig aing wa. Heuna ambeh naon atuh ngareuwas aing? Di seni we atuh sia teh kucuk. Seni banget sia ta seni om. Iya, goblok. Enggak satu sia kalau kagak garut di Wah, non maksud datang langsung nonjok aing. Kapan sia aing mah komo kana gawir sia teh ka handap. Atuh sia na ulang ngarewaskeun kumaha mun si oding jantungan. Nya lohong we meureun urang nganulungan wae ya mah aing nyuksuk teh nulungan-nulungan teh disebut jurig. Pancek si ieu na cenah teh kadeuleu. Udah teu diteangan wa aing kana gawir ka handap wa. Oh meuli daralak. Buah di dinya na meureun disebutkeun ku jurig heuh.
Duh, coprak teuing wa. Cina ka didinya marana angkar gua na wita. Nya kitu. Ya atuh. Mana wa? Jurig na geus kieu jeung si Jiwong mah. Halo. Jauh teh. Ya. Oding. Oding koprok. Oh yang disebut jurig bagong. Saudara laki ieu. Oke. Kunyuk, oding. Kunyuk. Nah, kalau gitu dia angkat. Cek wadoyok tadi. Oh, itu dia angkat. Ada sarupnya dia. Bang Jiwong. Bang. Cing. Seni banget sih atas seni om. Action. Jurig naon kayak tengah poe ereng-erengan sia teh jurig. Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu tere sing heurin heulin heula beteng sakali seuih teh jadi lega wayahna ulah bapernya da ieu mah ukur hiburan lamun aya nu nyelekit saeutik anggap wae bumbu seberang